anu karek wau sapoe moal siga anu geus lila nyengcle. Pertahankeun anu geus aya leuwih hade tibatan ngudag anu jelas hare-hare. Perkara bosen tina hubungan geus pasti bakal kaasaan, tapi ulah dijadikeun eta alesan anu tungtungna ngajadi pipisahan. Bosen ulah nepi ka jadi akibat, sakuduna bisa jadi manfaat pikeun ngahandutkeun hubungan anu geus bari sangkan kembali berseri. Eta carana menghargai.